cekolot baheula badi ibasing ada lamun beurit paehan ngarusak tapi lamun cucurut ulah kolot baheula mah kos itu cucurut ulah sia ulah sok pengen cucurut ulah sebab naon nya nama teu beukieun kana naon cucurut mah sugannya nama beukieun ka gabah teh cucurut mah sugan cucurut beukieun ka kitu naon teh nya nama ka daging teu beukieun cucurut mah beukinangan sakadar ka tulang doang ketika urang dahar kemudian tulang dibalangkeun ka kolong eta teh cucurut kadinya diseseupan ku cucurut cak cucurut teh ngadoa ya Allah ya Rabbi inu boga imah anu geus mere kadaharan abdi Gusti tingkatkeun rizkina Gusti lantaran nyana dahar daging abdi ka bagian tulang na Gusti paningkatkeun tadi doakeun ku cucurut doa jelema geus teu malah lanjur ja kiai-kiai kabeh korupsi malulu ya kiai proposal malulu tah cucurut tah hebat jasa mantap kolot baheula mah kula mah masih kadenge keneh ulah sok dibayan cucurut mah ngadoakeun urang mun beurit paehan sebab ngarusak beurit paehan emeng eta binatang nu suci lamun urang rek dahar urang teu betah kaluarkeun mah kaluarkeun bae ujung-ujungna bere ngadoakeun sarua bae emang emeng kumaha kitu tas daharnya tek langsung neangan tempat anu sepi kieu bae nya mah tasar eta keur ngadoa Kanjeng Nabi Musa begitu berangkat babarengan jeung kaumna menuju negeri Mesir anu geus dipersiapkeun ku Kanjeng Nabi Musa persiapan kanggo jadi pengganti Raja Firaun anu geus teu aya di permukaan dunia tapi dak dumadak aya keanehan sebahagian kaum Kanjeng Nabi Musa anu sakitu ditutur-tutur diiring-iring terus ku Kanjeng Nabi Musa teh dirapi-rapi akidahna tetep ketika lewat ka hiji daerah anu kaumna nyembah ka batu ka patung endahan ngomong ka Kanjeng Nabi Musa coba atuh kami bere pangeran cara itu tuh kami hayang nyembah ka pangeran nu kadeuleu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihatun masyaallah Kanjeng Nabi Musa teh beres pikir Kanjeng Nabi Musa diiring-iring dituntun-tuntun di dakwahan terus bae ketika leuleuh jelema sujud ka batu endahan men tanya pangeran kos kitu cak Kanjeng Nabi Musa maknya aing kudu neangan pangeran salian Allah sedangkan pangeran Allah teh faddalakum 'alal 'alamin anu geus meger kurnia ka aranjeun kabeh di zaman anjeun ayeuna maneh teh dibere kalaluginaan ku Gusti Allah beuh pohara jasa yeuh make jeung hayang pangeran salian Allah atuh nanaonna mantak lamun urang kuari dakwah cel diri tunu nyembah ka patung ulah kaget belah ditu anu mangeranan ka batu jeung Nabi Isa dianggap pangeran, Siti Maryam dianggap pangeran. Belah ditu deui. Gitu nu mangeranan ka si buta. Mangeranan ka kayu kabatulah kaget. Ieu Kanjeng Nabi Musa mah Kanjeng Nabi jana mah nabi. Kaum Bani Israel tadi omat-omat kadenya kade pangeran teh hiji Allah nu ngadamel langit jeung bumi beuh di hareupeun Kanjeng Nabi Musa mohon berangkat nyebrang jeung Kanjeng Nabi Musa melalui mukjizat blak laut dibelah ku Kanjeng Nabi Musa make tongkat
kadele eta mujizat teh karasa ku nya nu ngarasakeun aju bunganya na bisa nyebrang Firaun mah kenyut dikerem ku laut Kulzum beserta kaum-kaumna ieu kan nyao kadele ku mata sorangan berangkat menuju Mesir sebagian geus aya di Mesir sebagian deui masih di jalan keneh ieu nu di jalan anu neuleuh ka pemandangan jelema nu ibadah ka patung endahan ngomong ka Kangjeng Nabi Musa coba panggieunkeun patung kami cara itu teu beres mikir Kangjeng Nabi Musa jadi cak Kangjeng Nabi Musa nanaonan ieu tah nu mantak dilanjutkan pan Gusti Allah teh wa faddalakum 'alal 'alamin Gusti Allah teh anu mere kurnia karanjeun cak Kangjeng Nabi Musa terhadap alam kurang kumaha heuy kaum eling ingat eling coba ge ya dengekeun kumaraneh kabeh manya kudu menta pangeran tina batu manya kudu menta pangeran teh tina kayu eta mah makhluk atuh boga boro-boro jang urusan urang bugunyana ge disungsepkeun ku urang nyungsep kunaon cak Kangjeng Nabi Musa itu ge batur tuh hayang pangeran nu beude aya anu sedeng aya nu leutik aya geuraheun bae meureunana jak kadeuleu geus hayang ka mamana di pangeran di kantongan pan ku urang aduh cak Kangjeng Nabi Musa jadi kabalik nyar kieu ya wa anjaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al azab cak Kangjeng Nabi Musa he kaum maneh teh kudu araringet ieu deuleu dengekeun yeuh hiji iz anjaynakum maktuna Gusti Allah nyalametkeun ka ranjeun kabeh min ali fir'aun ti fir'aun beserta kaumna nu sangat biadab kabiadabanana yasumunakum su'al azab nyiksa ka ranjeun nganiaya ka ranjeun dengan siksaan-siksaan wah raja asyaddah teu inget maneh kana kasalametan eta pan maneh teh baheula teh dicaci dimaki dianiaya disiksa ku Firaun teh teu karasa penyiksaan teh kaban masih kena terasa di mata masih kena kadeuleu yuqatiluna abnaakum wa yastahyuna nisaakum pamajikan maneh lahir ka dunia ditarungguan kapan ku ponggawa Firaun lamun lahir lalaki kapan diharapkeun maneh dibunuh harita kena dicacag teu karasa eta teh kapan nu nyalametkeun teh Gusti Allah wa yastahyuna nisaakum lamun lahir awewe kapan diantep ambalaya awewe lahir lalaki buluh cacang lahir lalaki lahir awewe antep berikut yang pemajikan maneh kapan diantep ieu penganiayaan Firaun terhadap anjeun teh cikeneh kadeuleu keneh kumata kararasakeun keneh yuqatiluna abnaakum wa yastahyuna nisaakum wa bidzalikum bala'um birabbikum adzim apan dina pasalah eta urang disalametkeun ku Gusti Allah baheula disiksa eta teh merupakeun satu nikmat jeung satu cocobat ti Gusti Allah nikmat urang disalametkeun baheula dicoba eta teh kapan ti Gusti Allah mir rabbikum adzim nah maneh teh make jeung pala tataizuna apala tataizuna maka henteu ngajadikeun di jero hate maneh teh sebagai izoh sebagai mauizah sebagai piwuru lamun eta dijadikan sebagai piwurup inget maneh atuh patantahuna ama qultum jempe cicing atuh maneh teh ulah sok ngararomong meta pangeran tina batu buang ka walahamat kurang kumaha Kangjeng Nabi Musa eta dakwah teh nyana mah teu hayang amplop dakwahna teu hayang berkat sugan ka bita kucau koneng atuh henteu atuh komo si eta anu geus memang dia azaman di imah ge ngazam hayang itu atuh bejeuna bae lamun kaumna tetep judi bae bejeuna bae lamun kaumna tetep bae maling bejeuna bae lamun pamarentah tetep bae korupsi dan nu ngadakwahanana ge horenganan hayangan kesempatan doang
mau diajak kerjasama sama kiai lagi diajak korupsi atuh siap-siap baik nggak ada kesempatan baik ya buktina aya kesempatan mah duit sholawat kujana tetap ditikal baik tetap ditilep baik kuari aya kiai na lamal didelekeun ku aing bukan aya bae lah tuh sia mah delekeun di kabeh buku sia tuh kan Kanjeng Nabi Musa dakwahna dunyaan gagah jasa tangan besi siap nya nama dek adu jajaten siap caritaanana geus luar biasa pinuh ku hikmah tapi tetep bae wayah moncor mah moncor bae ta kaum masyaallah mata kula kaget urang lamun teu ngaji tasawuf mah bakalna urang teh nyeri bae kana hate nyeri kana hate lantaran lamun teu ngaji tasawuf mah urang kurang membenahi diri ketika urang ngaji ilmu tasawuf tenang wayah dakwah bae adapun anu nganurutkeun jeung nu teu nganurutkeun lain urusan urang urusan Gusti Allah tenang ketika orang balik ih atuh aing mah jeung Gusti Allah wayah dakwah wae aya kesempatan mah jeung lalugina mangga teh teuing adapun nurut jeung teu nurut lain urusan urang ieu mah ketika urang dakwah aju teu nurut hai sia ku goblok-goblok deui aing kurang kumaha sia nurut atuh ka aing aing sakitu ngaji terus bae ka sia aing kurang kumaha wayahna atuh sia narurut ka aing ieu mah masyaallah sia ku teu nurut-nurut teh aju nyeri hate urang nyeri hate ieu cilaka urang jadi kiai kemudian urang nyaritakeun hai dulur ieu lebaran urang nurut bae yeuh nya ka pamarentah ya urang mah atulah sakieu ayana urang narurut bae mata kunaon ya ieu ditijan menang ru'yat pamarentah NU ru'yat nya wayahna nya aya masyarakat teh nurut bendu dikunci sia ku aing masjid eta teh kos kitu teh nyeri hate atawa anu nyekel ru'yat sarua bae anu nyekel hisab dulur urang kumaha deui ahli hisab ya ieu mah hisab ge hitungan doang ja buktina mah ru'yat sia kudu nurut atuh ka aing ja sia ngaji di aing ku aing atuh di papatahan ku aing wayahna kudu nurut aju teu nurut nyeri hate capek tak kos kitu aju sasalaman ge dijauh bae lah teu kudu ja sia teu nurut ka aing anu sakumaha we beres malah mangga sia mah teu kudu datang ka aing sia mah ngan hareup doang ka aing ge sakumaha undur-undur sia mah hareup heueuh itu kan ngajebian ka aing geus ka ditu lain kitu atuh jadi kiai mah kanyahoan tempat jero hatena loba kalajengkingan berarti tamat loba bilatungan lain kitu wayah nyaritakeun bae dulur kabehan urang ibadah ka Gusti Allah nya na ieu aya tim ru'yat ti pemerintah geus kurang kumaha deui yakinkeun eta teh menang pemerintah di pemerintah aya kiai di ditu aya NU kurang kumaha dulur kabehan nya aya brak teu nurut atuh geus aya ikhlas oh teu narurut atuh geus atuh sia-sia aing we sasalaman dosa salaman bae saya lebaran kapan aing mah ka ditu geus atuh geus masing-masing bae nya geus beres lu ngomong mah ngeunaheun coba dibuktikan tetangga keluarga itu teu nyaba-nyaba acan bong beda lebaran sakana nanaonan eta kos kitu nanaonan jatuh keyakinan mah hese dibiluk-bilukeun emang kumaha kitu keyakinanana sakumaha hesena nyana yakin supaya kahisab atuh hese urang hisab ge deuk ka ru'yat atuh hese ya urusanna ieu mah lain nu teu nyararaho nyaho ngan urusan keyakinan aya naon di jero hatena make teu yakin ka urusan ru'yat pamarentah aya naon deui di pamarentah make teu yakin ka urusan hisab anu sakitu hebatna meunang ulama atuh tah mah herese ulah-ulah kakarakos kitu tah mah kakarakos kitu mah leutik batur nyembah ka batu dikrekeun ku sia hese geus urang mah dakwah bae dulur sadaya ieu mah atuh sakadar nyaritakeun bae hisab mah kieu ru'yat mah kieu lamun bisa mah tah miluna ka ru'yat bae ulah ka hisab ya hisab mah kaulna ge dhaif ulah dituturkeun hisab mah sapira tah mah ru'yat di jero kamar nu mentak aya ru'yat langsung aya ru'yat di jero kolambu mana bisa ru'yat di jero kolambu ya teh mah ngaranna pan hisab mah ru'yat di jero kolambu dulur nya geus maningan ka ru'yat bae ka ditu nya ulah milu ka hisab di kitu-kitu ge tetep kula mah deuk milu bae cenah ka kiai ih ulah teu deuk milu bae
kumaha mun aing ka neraka atuh bareng jeung kiai ka neraka mantap naon ji pan atuh kitu amat hese keyakinan dah urang kuari menghadapi jelema-jelema nu kos kari itu lamun urang teu gaji tasawuf capek tungtuna bendu bae ka kiaina ge bendu moal aing moal salaman sebabnya nama hisab nyekelna teu hayang aing mah nyaba ge teu hayang gurat batu aing mah datang aku ari moal nyaba aing mah nya sanu rugi atuh sabodo ya Allah ya Rabbi haju nu hisab teu hayang sebabnya nama ruyat teu hayang aing mah deuk naonan kuduna ge dakwah mah dakwah bayu ajakan ka Gusti Allah lah tabak urusan puru leutik da ge leutik biasa kunaon haju digede-gede atuh di sisieun nyana nu teu salat diantepkeun bae di sisieun nyana di sisieun teu puasa diantepkeun bae cek cenah mendingan untuk puasa cenah daripada jeung kiai nu make hisab mah mending teu puasa coba naonan eta ngomong hawa nafsu eta nu kos kitu ngaranna tah eta teh ngaranna make naon kitu teh make tasawuf lain gitu iya tugas urang mah dakwah ayo bae nyaritakeun ru'yat ayo bae nyaritakeun hisab adapun ke jelema dibere keyakinan masing-masing lempengkeun coba ulah keuna percaya ka hisab moal bisa lempengkeun ulah percaya ka ru'yat moal bisa sebab naon sebab di jero hate teh aya sir urang teh berangkat ti sir naik ka kolbu ti kolbu naik kana ruh ti ruh naik kana jasad sir mah nu bogana Gusti Allah set gasupkeun keyakinan atuh hese teh kos kitu mah teu bisa dibulak-belok tah urusan anak geus urang mah dakwah bae tah Kangjeng Nabi Musa sakitu dakwahna hebat jasa capetang jasa tetep bae wayah moncor mah moncor bae Kangjeng Nabi Musa teh dijanjieun ku Gusti Allah Musa setelah Firaun hengkang di dunia bakal dikerem ku aing Mesir bakal digantian ku kaum Bani Israil anu ku anjeun dipimpin ayeuna bejakeun kan ku Kangjeng Nabi Musa ka masyarakat Bani Israil engke maneh teh bakal dipanggil ku kaula tita datang ka Gunung Tursina nu maksudna bakal dibere kitab Taurat maneh teh bakal langsung mukalamah jeung kaula ke dina waktu anu geus ditangtukeun sekedar bebeja ayeuna mah maneh ngabejakeun ka masyarakat jung bejakeun Kangjeng Nabi Musa dakwah wahai kaum Bani Israil Allah geus ngabejakeun Firaun bakal hancur Firaun bakal pae urang bakal salamet nyebrang laut kaler kulsum begitu orang disalamatkan ku Gusti Allah bakal dituturkeun ke ku Firaun beserta kaumna Firaun bakal kanyut terkerem di laut kulsum tersebut urang bakal salamet urang bakal ditita ngagantian kerajaan Firaun kerajaan bangunan-bangunanna bakal dihancurkan ku Gusti Allah urang bangun ke didinya kula bakal menunggu instruksi ti Gusti Allah bakal manggil kaula engke Gusti Allah teh bakal mere kitab ngaranna kitab Taurat urang hirup ibadah ka Gusti Allah sesuai jeung aturan-aturan Gusti Allah anu bakal aya dibuat dina kitab Taurat urang bakal kos kitu geus dibejakeun ku Kangjeng Nabi Musa eta kan pibakalin pohar aja kan masyaallah kacaritakeun mah waktu harita Kangjeng Nabi Musa diudag ku Firaun kabeneran Firaun teh kapandek balik deui lantaran rarasaan Firaun ieu mah jalaut aing teh teu ngabangun begitu dek balik deui Allah nurunkeun malaikat Jibril dirupakeun ku Nabi kang nu naekna Kangjeng malaikat Mikail didinya teh kapan Kangjeng malaikat Jibril teh lumpat dihareupeun kuda Firaun nu kabeneran kuda Firaun lalaki kuda anu ditumpakan
ku malaikat Mikail ma malaikat Jibril kapan dirupakeun awewe abeh nuturkeun teka caritakeun masalah nuturkeun anak salah sahiji di antara kaum aya nu ningalikeun ngaranna Musa Samiri. Musa Samiri teh ngajegeg bae ningalikeun eta setiap kuda anu napak karena bebatuan teh begitu diangkat ko jaradi. Malaikat Jibril teh garupa kuda ketika malaikat Jibril ngangkatkeun sukuna di dinya teh jadi langsung jukut-jukut. Napak tapak suku malaikat Jibril teh jaradi jukut berarti di dinya aya maul hayat. Padahal batu kapan? Batu. Koplak unggal tapak suku nak jara dijukut. Ya Allah, Musa Samiri memperhatikan berarti di dia aya maul hayat cak gana. Erita langsung ku Musa Samiri dicokot eta urut tapak kuda malaikat Jibril teh sagenggeman nya nama balik deui ka Mesir. Didinya nyana ngumpulkeun perhiasan kaum Kipti tina emas jeung perak. Didinya kunyana digodog sanggeus tadi godog dirupakeun anak sapi. Atuh reuga jadi anak sapi tina emas jeung perak anu sakitu indahna. Kuari kus Musa Samiri eta teh menang nyokot tina tapak kuda. Kitu malaikat Jibril diasupkeun ka sungutna dibawakeun cek pikiran Musa Samiri lamun tapak kuda jara dijukut berarti lamun diasupkeun ka kuda bakal hirup ya kuda diasupkeun ka sungutna tak hirup kuda menangieun tina emas lain kuda naon kata ditu anak sapi dibentukan anak sapi pedet ngaranna diasupan ku eta jadi hirup. Bayangkeun coba bisa lempang mangkaning tina emas lain mas tono ieu mah asli kapan kaget kabeh hade indahna luar biasa. Bayangkeun ku urang aya anak sapi tapi bentukna emas dibentukeun anak sapi. Ya Allah, pohara jasa kapan atuh masyarakat barang geus beres kabeh para raeh di laut. Musa Samiri nyieun-nyieun bae. Musa Samiri nyieun-nyieun bae. Cek Musa Samiri Musa anu ngaku nabi teh di mana meureun ayana ayeuna mah. Urang makan teu nyaho nu jelas mah kaula ieu adalah perwakilan ti Gusti Allah. Naon maneh ayeuna kahebatanana? Ya anak sapi menangieun kaula titah ku Gusti Allah ieu teh dijieun tina perhiasan kaum Kipti tina emas campur perak deuleu mengkilap nage luar biasa. Nah kuari jadi hirup ieu anak sapi teh sok kira urang tongton ku kabehan bener dikaluarkeun jereba sarujud kabeh ka anak sapi brak sujud kabeh ka anak sapi. Atupan kabeneran kaum Kangjeng Nabi Musa anu kebagian teh kamari hayang patung teh menta ka Kangjeng Nabi Musa coba ijalana ilahan kami ge hayang pangeran nu kadeuleu cara itu tuh bareng datang ke Mesir deuleu anak sapi disarembah atau langsung sujud deh berak teh sujud bae. Ya Allah ya Rabbi kuari suasana geus berubah deui kamari Firaun anu pohara biadabna kuari Musa Samiri nyieun anak sapi tina emas. Haju lamun digerokeun ku nyana ai pedet sini cak Musa Samiri eta coba tambah coba tunggu coba nyilek cilak coba depak nurut jasa durut jana kapan anu nyieun anak anu ngasupkeun eta tapak ta naon kuda Kangjeng malaikat Jibril. Ya Allah ya Rabbi atuh geus bae jelema kabeh sararujud ka anak sapi mantak ulah kaget lamun di India kuari sujud ka anak sapi.
secara wujud ayat ini turun teh anak sapi teh horengan. Masya Allah karim. Da tinggal ku hari Kangjeng Nabi Musa dipanggil ku Gusti Allah. Kakarake ngadenge selenting bawaning angin bahwa di Mesir teh aya ekses anyar. Aya Musa Samiri nyieun anak sapi jelema ku hari kadarinya kabeh ibadahna. Pohara. Cak Kangjeng Nabi Musa sugan teh hajur deuk narurut janten. Teu biasa we. Pohara eta Kanjeng Nabi Musa sakitu ge eta dakwah pohara jasa tetep bae mah iwal bae masyarakat. Mentak lamun urang jadi kiai lah kiai mah sapira kiai atuh. Lain wali-wali acan. Boro-boro wali solihin ge lain. Ngan ngaran doang solihin. Lain boro-boro wali solihin ge lain. Komo nabi. Mentak kakarak haju diaromongkeun mah ku kiai deui, diaromongkeun ku ustad, diaromongkeun ku jawara, ulah nyeri hate. Ragap dada atuh sapira aing. Aing mah ngariung lagi hayang berkat bae. Atuh wajar bae diomongkeun ku batur. Menya atuh nu lain wali di wali-wali. Tuh kiai anu mah wali, haju nyana muringkak bulu di wali-wali heueuh, buku lain. Teu bisa kitu. Ieu cak Kanjeng Nabi Musa bae ge eta dakwahna tetes bae. Masyarakat teh kos kitu. Kanjeng Nabi urang ge mah komo sarua bae. Nah, ku ari mah Kanjeng Nabi Musa teh sesuai jeung perjanjian Gusti Allah. Musa anjeun teh dipanggil ku kaula kita menghadap bakal kapanggih muka lama jeung kaula jeung maneh datang ka Gunung Sinai. Ngan Musa ulah sambarangan boga syarat heulan sian deuk muka lama jeung aing mah. Naon Gusti syaratna? Hiji beuteung teh heulanan kosongkeun tina kadaharan dunia ulah dahar maneh jeung ulah nginum salila 30 poe. Ngan ai kitu mah ngabukaan doang setik sasiripit masalah atawa ngadahar korma sacuil mah masalah. Lamun maneh kuat kos kitu bakal mukalamah jeung kaula sok piceunan heula eta beuteung kokotor. Jadi Kanjeng Nabi Musa puasa 30 poe 30 peti. Masya Allah. Lain puasa cara urang. Urang mah kapan puasa teh atungan pindah dahar doang. Nu tatadina dahar jam 10 isuk-isuk atau jam 11 di mantep. Nu tatadina jam 5 setengah genep dahar ku hari mantep. Kebe dikapetingkeun. Anu tatadina teu puasa mah dahar teh gan 2 kali barang puasa mah 4 kali. Nu tadi keur puasa mah teu aya-aya segala rujak segala naon barang puasa di aya-aya. Tuh bonteng suri beak beureun saton mah. Sabulan puasa kopi pabrik kapal api di drop punya anak kapal. Dia keur teu puasa mah teu. Masyaallah barang puasa pohara jasa. Datang ka beak stok kopi. Susu beak datang ka susu pamajikan di pencetan punya beak pabrik susu di drop punya Masya Allah. Eta kan pindah urang mah deuk kumaha muka lamana jeung Allah. Jalain puasa kos kitu batu pindah dahar. Ai puasa mah kapan diberang teu dahar ti peuting teu dahar geus buka doang seripit nurutan Kanjeng Nabi Musa. Tah sakitu doang coba ge sapoe 2 poe. Nah, barang 5 poe ditimbang geus 2 kilo. Eta puasa. Barang geus menang saminggu atau 10 poe geus tinggal awak nial kul tulang taleng doang. Eta puasa tah bos. Eta puasa tah kos kitu tah. Geus eta kos kitu bakal boga kaindahan. Ieu mah tatadina meme puasa ditimbang heula 60 kilo. Barang lebaran aya 120 kilo. Ieu mah bisa jadi pegulak atuh ieu mah. Masya Allah, parahnya saya mah kali Tuhan, belum puasa kali Tuhan. Lain puasa tamah tuh kos gitu mah. Jadi buta ngadadak tamah tuh. Teh ya Kanjeng Nabi Musa ya, Masya Allah puasa 30 poe 30 peti seripit.
buka seripi peting tesare berang puasa kan bulan naon ieu bulan Hapit barang beres 30 poe Kangjeng Nabi Musa dek berangkat ke Gunung Tursina menghadap Allah sesuai jeung panggilanana. Kangjeng Nabi Musa ngarasa teu betah sungut rada bararau. Kangjeng Nabi Musa nyiwak. Maksudnya supaya ulah bau ka panggihna Allah. Beres nyiwak. Ditegor ku Gusti Allah, Musa ulah jadi maneh menghadap ka kaula ayeuna lantaran aambean lu tatadina seuit jadi bau tambah puasa 10 poe deui aduh cek Kangjeng Nabi Musa jadi kos kieu ieu gara-gara nama Kangjeng Nabi Musa barang nyiwak nu tadina dikelilingi ku malaikat-malaikat teh ngelilingi Kangjeng Nabi Musa nu mantak mengelilingi Kangjeng Nabi Musa lantaran kaambeuna seungit jelema nu puasa teh kapan ambe sungutna seungit ambe irungna seungit ambe ceulina seungit ambe kelekna seungit segala rupanya seungit atuh malaikat teh jubel pada ngarariung di madi Kangjeng Nabi Musa muteran Kangjeng Nabi Musa ka mana bae ge dibarengan ku malaikat lantaran seungit anu luar biasa kadang-kadang tembong malaikat teh kadeuleu ku Kangjeng Nabi Musa cek Kangjeng Nabi Musa ieu maneh saha ieu ambalayah lobaan amat ribuan kami kaum malaikat deuk naon maneh di darieu cek malaikat kami teh ngambe sungut anjeun teh segitu luar biasa. Oh, cek Kangjeng Nabi Musa, pohara orangan puasa. Barang Kangjeng Nabi Musa nyiwak malaikat arindit kabeh. Dibere tembong ku Gusti Allah Kangjeng Nabi Musa. Hei malaikat di kamarana, comeback. Barat orang luar negeri berarti comebacknya neta. Ya Allah. Cek Kangjeng Nabi Musa dek barali ka mana? Ka nagara kami deui. Emang kunaon? Bau maneh ku ari mah. Gara-gara nyiwak bau. Ya Allah, nu mantak ditegor lah ku Gusti Allah. Musa tambah 10 poe deui. Kangjeng Nabi Musa langsung nambah puasa deui 10 poe. Karak didinya Kangjeng Nabi Musa berangkat ke Gunung Tursina. Mentak pantas cak Kangjeng Nabi la khulufu famin shaim atyabu indallah min rihil miski. Yakin ai mambuna sungut jelema nu puasa leuwih seungit tibatan minyak misik masyaallah. Coba ge lamun dulur urang babaturan urang puasa, coba kurang amban, coba sia hah gitu coba. Coba. Haji pada nurut dan oh bisa utah didinya urang. Pan teu akur sih cak Kangjeng Nabi la khulufu famin shaim atyabu min rihil miski. Pan je boro-boro leuwih tibatan minyak misik ge jeung minyak amre ge henteu. Kun ya aneh di dituna indallah munggu Allah. Ambe jelema nu puasa leuwih seungit munggu Allah tibatan minyak misik. Kaambe lah ku malaikat-malaikat. Mentak lamun jelema loba dahar jauh ti malaikat. Ciri jelema nu loba dahar dayut beteungna. Asa jelema nu dayut jauh jeung malaikat. Cak nu dayut ge pan nginggung aing sia. Teu senang nu dayut, goblok teh kiuci. San pugu aing mah dayut ge lain kurang dahar. Sebenarnya eta pugu maksudnya kayak gitu. Aya dayut loba dahar, aya dayut aslina ti ditu. Ieu mah duni maksud teh dayut jelema loba dahar teu meunang, aya dadahareun langsung di dahar dicaplok bae. Isuk-isuk langsung kopi jeung gitu buras. Beres aya deui gemblong di dahar deui kunyana, aya deui gegeplak di dahar deui. Terus baik malah bakeur ngaji ge barang dahar baik naon bedana jeung orang koros eta jelema
lamun aya jelema keur ngaji ngopi dahar eta teh bapana ore koros cek nu di luar sial ka aing atuh kadanan tapa cara Kangjeng Nabi Musa 40 peting dek menghadap ka Gusti Allah atuh urang mah tapa teh keur ngaji tapa atuh 2 jam doang. Ieu mah keur ngaji ge teu bisa tapa, masyaallah komo di imahna. Geus nyaho jasa aing mah di imahna mah geus pokona. Baso asup, somai asup. Kolot asup, naon deui ayo coba. Beuh budak. Naon deui kunya hayo geura. Sagala rupa diasup-asupkeun. Atuh naon bedana jeung ore koros? Eta mah lamun ore koros liwat nya ge ngadadahan dadah. Sama nih ye. Sarua jeung ore koros, eri ore koros ge. Masya Allah, datangkannya nama digergetan ku ucing. Meng gergetan jasa meng. Meng. Nyana nyumpang, goblok teh jelema, sial teh jelema. Emang kunaon? Dahar ka tulang-tulangna di dahar. Cak meng goblok, jang aing acan. Mantap wayana. Dahar sasakeun jak meng atuh. Menteu meng ge nyumpahan teh ku galedeg. Masya Allah lu tak cekolot baheula badi imah sing ada lamun beurit paehan ngarusak tapi lamun cucurut ulah kolot baheula mah kos kitu cucurut ulah sia ulah sok pengen cucurut ulah sebab naon nya nama teu beukieun kana naon cucurut mah sugan nya nama beukieun ka begabah teh cucurut mah sugan cucurut beukieun ka kitu naon-naon henteu nya nama ka daging teu beukieun cucurut mah beukinangan sakadar ka tulang doang ketika urang dahar kemudian tulang dibalangkeun ka kolong eta teh cucurut ka dinya diseusepan ku cucurut cak cucurut teh ngadoa ya Allah ya Rabbi ieu nu boga imah anu geus mere kadaharan abdi Gusti tingkatkeun rezekina Gusti lantaran nyana dahar daging abdi ka bagian tulangna Gusti paningkatkeun tadi doakeun ku cucurut doa jelema geus teu malal anjur ja kiai-kiai kabeh korupsi malulu ya kiai proposal malulu tah cucurut tah hebat jasa mantap kolot baheula mah kula mah masih kadenge keneh ulah sok debayan cucurut mah ngadoakeun urang mun beurit paehan sebab ngarusak beurit paehan meng eta binatang nu suci lamun urang rek dahar urang teu betah kaluarkeun mah kaluarkeun bae ujung-ujungna bere ngadoakeun sarua bae emang emeng kumaha gitu tas daharnya tek langsung neangan tempat anu sepi kieu bae nya nama tasar eta keur ngadoa siapa yang serikeun ka aing siapa teh nyaho yang serikeun bon sia mere cara eta teh keur ngadoakeun deuleukeun ge dina kitab coba dengan hikmatna kieu we ngadoa ya Allah ya aya doa nangan kuwi teu henteu apal sebab eta bahasa emeng mun dibahasa urangkeun gos kitu ya Allah ya Rabbi alhamdulillah abdi cicing di mana mah teh lo kabagian tapi abdi cicing di dieu kabagian sanajan huluna jeung tulangna abdi geus senang nu aya bae waktu keur di tatangga abdi mah tulangna ge dirempus bae punya mata ya kadang nu eta hayang ka cicingan ku meng emang babari hese urang neangan coba meng hayang betaheun di mah urang hese tapi hayang lamun urang geus dibetahan ku meng mamana ge datang bae ka imah urang malik kesel deui atuh heuh meng mah kos kitu dipicen ku urang 5 kabeh datang 10 bang kamari geus dipiceunan 5 anyar deui datang deui hese meng mah sebab naon di dinya lah aya makanannya na ngadoakeun 2 hiji meng nomor kedua cucurut eta mah kolot baheula lagi sing ada cucurut sing ada udah dipehan bari kula awas eta cucurut ta beurit pehan mun beurit ulah tapi beurit nying mah pehan bae beurit teh 2 jadi wal beurit yan kosimu lagi sepen wa nyingun wa gerihi hiji beurit nyinging jeung baru lain nying teh nu nyinging mah pehan bener ya mah beurit nyinging mah paehan sebab eta mah ngarusaknya nama jadi nu ngarusak mah paehan tapi cucurut beurit nyinging beurit keneh beurit gede beurit nyinging paehan ngan rupana kos cucurut
berit nying mah leutik paehan tapi cucurut mah ulah. Cucurut mah ulah. Je cenah kieu kos kumaha eta cucurut kos kumaha berit atuh lain ka aing sia di ditu di imah tah kos kitu. Manya kudu ku aing dicontohan deui bae cucurut. Ya geus Nawawi tah mah. Nawawi keur ngabahas masalah berbagai masalah di Masjidil Haram. Di Mesir kejadianna lain di Masjidil Haram. Di Mesir dina manakibna. Di Mesir. Lamun carita ti awal kan panjang. Ang Syekh Nawawi tanara ka Mesir. Maksudna nak naon? Deuk kitu naon gara-garana? Deuk nyita kitab. Sebab percetakan kitab harita 2, Beirut jeung Mesir. Sakalian deuk ka Beirut Syekh Nawawi teh ngan ka Mesir heula. Eta geus kadenge ku kabehan bahwa Syekh Nawawi deuk ka Mesir. Pohara. Aya bahsul masail. Ngebahas berbagai permasalahan para kiai-kiai lantaran deuk aya kiai di Mekah ngan aslina ti Banten. Masya Allah pohara jasa. Datanglah ke Mesir, ternyata rame di Mesir teh. Kaget Syekh Nawawi disambut ku kabehan. Ngan ti jauh kene. Cek Syekh Nawawi teh, wah asana ieu kajian kuku mage ieu deuk aya permasalahan bahsul masail. Jubah Syekh Nawawi dibuka. Dibikeun tah ka hadamna. Ieu make jubah aing. Ya pakai geus ngomong. Geus bae. Datang ke tempat atuh nu make jubah pajar kiai kan. Wow, eta nu disambut mah. Syekh Nawawi na di tukang bae. Tinggal hadamna bae pan jadi terus bae sia makanan. Ngomong jasa sia. Atunya nah, pohara jasa. Masya Allah. Tungtungna mah hadamna nu jadi kiai. Atuh diajeng-ajeng segala rupa. Syekh Nawawi mah nyempot bae kiai di tukangeunana. Seri bae Syekh Nawawi teh. Dihormat segala naon. Jangan lagi empot-empotan ngene Syekh Nawawi. Ya anjir kos dia tuh cek teh ieu. Saja bae lanan. Terus embung kanyahoan. Urang papan kuari lain kiai ge mengada-ada. Aing abeh pajar kiai kumaha udeng-udeng. Woi. Eleh roda Vespa mah. Jubah 2 lapis. Hareudang elos. Penting aing pajar kiai bae heula. Syekh Nawawi nu kiai asli embungeun disebut kiai. Bener bae bahtul masail. Kacaritakeun panjang ieu mah cepetna bae. Harita langsung kita ceramah Syekh Nawawi dipanggil. Nyana terus. Cak hadapna aing bisa naon atuh ieu. Tapi jaga Syekh Nawawi terus ngan menta cai heula nyana ka Syekh Nawawi. Dijampean. Masya Allah, eta ngomong bahasa Arab masalah bisa kabeh. Waktu kabeh gideug bae kabeh di Mesir ge pohara jasa Syekh Nawawi itu. Pohara. Syekh Nawawi hebat jasa padahal hadamna. Hadamna eta lain lalagaan. Heuh, pohara jasa. Barang kanyawan geus turun kabeh terus ka masjid darah riu kabeh aya nu nyaho. Nawawi mah lain eta ieu. Watu kabeh sasalaman ka Syekh Nawawi asli. Teh kalau asli tuh. Cek Syekh Nawawi teh sakitu ge hadamna geus hebat. Sakitu ge hadamna geus hebat padahal mah nang niup. Barang dicokot deui jubahna, kadekeun jubah teh geus kanyahoan kuari mah dipake. Ilmu eueuhan. Cek cenah aing jadi bodoh deui kuari. Jipan jadi kos kieu teh. Bodoh deui. Nah, Syekh Nawawi kuari geus kanyahoan ya sarieu bae kieu-kieu. Eta keur nyaritakeun masalah itu bubuahan nu halal mana nu haram mana. Kan lamun Ki Holil mah waktu di Mekah nyaritakeun kapiting teh geus dibahas ku ulama halal apa haram. Rajungan mah halal, kapiting mah haram. Teh eta teh kan di masjid contoh. Kan di masjid haram kapiting, halal rajungan. Ngan contohna kos kumaha eta mah Syekh Holil Bangkalan tah mah
saudara mun bahasa orang ieu rajungan ya disokot dikelek set nah ieu rajungan kabehan ge lain kaget rajunganan eta boga dikelek kok bijul ram lain masalah rajunganan tapi dikelek aya rajungan coba holil ai kapiting bos kumaha belah katuh cenah kapiting mah di dieu cokot set ieu kapiting ditinggalkan tah ieu rajungan tah ieu kapiting juga keluar seh ke holil nama jadi jang contoh doang eta kabeh ulama un bisa ngomong di holil pun bisa nama cenah eta dikelek timbul rajungan timbul lamun Haji Pendi bisa ngaluarkeun rajungan jualannya nama tuh bisa bikin toko rajungan ujanana mantap terberean bisa nya nama boro-boro rajungan cacing itu jadinya nama tuh kan Aisyah Nawawi lain di Mesir toh keur cerita bubuahan boh dibahas kabeh bubuahan cek Syekh Nawawi bubuahan yang ada ini mah belum seberapa ada bubuahan yang unik di Indonesia mah apa itu Nawawi cokot dikelek rambutan iki ya Allah ya kabeh kaget tangkal rambutan dikelek naon deui cerita Nawawi anu unik nu aneh nu eueuh di urang di Mesir di dieu disokot dieu salak Bogor cabut dikelek kabeh ge malah lotot bae kabeh kiai lain lawanan di mana Nawawi mah pohara tuh ya Allah ya Rabbi dikelek datang kaya salak segala rupa tuh kabeh ge tercengang kabeh geus ulah dilawan di mana Nawawi mah ulah dilawan atuh bubuahanna naon ge ieu mah bisa diawak sorangan malah aya nu unik hiji deui nu eueuh di mamana iwal ti Pandeglang daerah Kula naon eta Nawawi cokot ti dia di beuteung kadu iya tiru mingkang cekna ieu kadu pohara jasa eta Syekh Nawawi geus eta Syekh Nawawi pohara jasa pan Masya Allah kunaon eta bisa kitu nang riyadhah geus jadi ahli Allah manaon bege kun fayakun Allah dibikeun urang mah puasa henteu naon henteu atuh aya kikituana coba cek jana jaing geus tahajud coba dikelek dikeun cabutan ku sia kelek datang keluar we ge moal getihan bisa tambah lain kudu kos kitu teh kudu puasa lillahi ta'ala Masya Allah nah ilah dikelilingi ku malaikat Kangjeng Nabi Musa alaihi salam 30 poe nyiwak malaikat kabur setelah ditambahan dari 10 poe malaikat ngeriung deui di Kangjeng Nabi Musa alaihi salam Kangjeng Nabi Musa kita berangkat ke Gunung Tursina jang naon ieu dibere kitab Taurat ku Gusti Allah jang tatagenan sebagai dasar hirup manusia salila dipimpin ku Kangjeng Nabi Musa alaihi salam ulah kaluar ti kitab Taurat kos urang kuari ulah kaluar ti kitab Al-Qur'anul Karim ketika urang kaluar ti Al-Qur'anul Karim kuari mah moal nanaon deuleu engke di akhirat anu ngagugulung lain Al-Qur'anul Karim rasakeun engke di akhirat rasakeun ke di akhirat kuari mah oke bae iya bae tapi engke di akhirat kumaha Masya Allah Karim nah iyalah Kangjeng Nabi Musa dipanggil sesuai jeung janji wa wa'adna Musa 30 lailah ngajanggikeun kami nu agung ka Kangjeng Nabi Musa 30 poe 30 penting teh maksudna nu kallimuhu nanti aya bakal rarasan dipanggil ku Gusti Allah dina nalika geus anggeus 30 poe yakni Kangjeng Nabi Musa teh titah puasa biaya sumaha puasa 30 poe teh wa hiya Zulqa'dah bulan hapit atuh Kangjeng Nabi Musa diparentah ku Gusti Allah pasomaha puasa Kangjeng Nabi Musa barang beres puasa Kangjeng Nabi Musa 30 poe an karahulu papamihi lain deui rarasan cek Kangjeng Nabi Musa ieu sungut rada kos kararieu ambeuna asa teu ngeunaheun amat teu bicara jeung Gusti Allah sungut bani bara rau pastaka
akhirnya Kangjeng Nabi Musa nyiwak maka susur maksudnya ngabersihan susu mengabersihan bau sungut ternyata orenganan lain deui ditegur ku Gusti Allah fa amarahullahu bi asyaratin ukhra kita puasa deui Kangjeng Nabi Musa 10 poe liu kalimahu bi khulufi pamihi maksudna Allah yang rarasan teh maka amban urut puasa masyaallah madak tita ditambahan deui Kangjeng Nabi Musa 10 poe ku Gusti Allah wa atmamna bi asyar kemudian Kangjeng Nabi Musa nyampurnakeun 10 poe di jumlah 40 poe patamma miqatu rabbi 40 lailah sampurnalah waktu pangeran mere ka Kangjeng Nabi Musa waktu 40 poe ting kuari magis 40 poe ting mantak urang puasa 30 poe hayang menang Lailatul Qadar muka lama teh urang dibentukkeun Lailatul Qadar teu kudu datang ka 30 poe 27 poe geus boga Lailatul Qadar asal puasana model tadi puasa nu bebeneran bukana korba cukup hiji bae bu nginumna sasiripit besat beres sahur korma hiji nginum sasiripit sapoe 2 poe bertahan 3 poe tinggal kicep tanya ku pamajikanna ka haji ieu puasa maksakeun amat datang ka kicep doang ieu emang hayang naon hayang Lailatul Qadar coba hudang teu kuat atuh ka haji ieu mah lain menang Lailatul Qadar ieu mah bakalna dikubur kos kieu mah ka haji maksakeun teh huapan atuh aing Gusti ya dihuapan ku pamajikanna oh ieu horeng Lailatul Qadar ieu cek teu kuat lamun jelema moal dibere Lailatul Qadar moal kuat ketika jelema nu neuk dibere Lailatul Qadar kuat dibere kuat ku Allah emang awak urang nu sanu Allah cak Gusti Allah teh hais manusia awak teh nang nyieun aing lain nu sia ulah dialku ku sia lantaran yang nyieun aing jauh kadar kakuatanana jajijeunan aing urus ku sia awak kulo dahar sia wasrobu inuman kusia wala tusrifu ulah loba teuing sakadar jang salat puasa hayo sia dahar inum eta mah syariat ketika sia hayang datang ka aing daharna saeutik bae nginumna saeutik bae sia deuk bersyariat silakeun asa ulah mabok bae kulu wasrobu wala tusrifu sia bersyariat sok dahar sana nampan sorangan bae mantas daharna ge bubuka gejlik karung goni ya kerjasian datang ke tarawih kita jadi imam masih siapa emang kurang gitu pan biasanya jadi imam ente kuatnya sabut-sabut teuing teu kuat jadi makmum bae nyawa jadi makmum ge nyawa tamat daun teu ya eta wal benang Lailatul Qadar teh puasa sah-sah bae teh betul syariat ya tapi ketika urang deuk make thariqah awas cak Allah lamun tadi make syariat kuari sia make jalur khusus deuk aing awas sia lamun deuk aing naho kadar kakuatan awak sia leuwih tibatan jang salat jeung jang ngaji disiksa sia ku aing teu meunang bertorekat mah leuwih teuing tibatan pamaksudan leuwih teuing tibatan pamaksudan teh geus doraka masyaallah nu mantak beda ieu mah norekat bae po ai peutingna bandeng di lembur illallah be ai dahar sanyiru mendingan dirantai tah mah ditorekat kos kitu mah atuh emang norekat kumaha aja lain la ilaha illallahna norekatna tah dek jalur khusus berarti teu meunang leuwih ti pamaksudan ieu teh maksudna dengan salat berarti sia lamun salat make kudu dahar jacak Allah ge tanagana kudu aya ti dahar nah daharna ukuran jang salat sabaraha huap cukup eta teh 5 huap gagendap huapna geus doraka je kumaha gitu pamajikan ku ari ieu urang teu hayang ka pamajikan haram lamun kawin lamun urang can usul haram kawinna bertentangan jeung syariat
ente sebenarnya mah ieu mah dalam rangka suluk dek ka Allah ketika jara geus usul dek opat ge masalah memena sebab ieu mah jadi halal pancen bertentangan atuh jeung syariat ulah make toregat atuh sia cicing di syariat atuh ya syariat mah kos kitu Kangjeng Nabi mangaloskeun kulu wasrabu ala tusrifu ketika nek nyaan Kangjeng Nabi Musa ge Kangjeng Nabi Musa iya 40 penting berarti kan eta kaluar ti syariat Kangjeng Nabi urang naik ke gunung apakah dahar henteu mawa roti hiji teh eta teh sabaraha poe sabulan teh mah nya roti hiji sabulan sia mah roti hiji boro-boro nanaon ku sorangan bae ge leg urang keneh dak euy aya keneh roti aya keneh dak tah ieu hiji deui dilegeg deui leg aya keneh dak atuh teh mah sia mah lain ibadah teh mah orek koros deui bae deka Allah apa lain deka Allah make aturan Masya Allah make aturan khusus tadi mah syariat secara umum ieu mah torekat secara khusus sebab dek menempuh hakikat atuh lain deui pakaianana lain deui ketika can usul madahar lain deui sare lain deui teu meunang we ahli torekat mah sare encan tunduh teu meunang ketika tunduh keur gaji ge hees bae tak lamun keur ngaji naon hees eta jelema norekat eta babe teu nabek beda jalur itu Masya Allah nah iya Kangjeng Nabi Musa dipanggil ku Gusti Allah nah teu imkanen Kangjeng Nabi Musa teh Musa ka dieu atuh langsung wae harita keneh teu bisa make syarat Musa sia teh nabi aing sia teh rasul aing ketika deuk ka aing puasa heula cacak nabi deka Allah dipanggil kudu puasa heula ai kitu kunaon cek Kangjeng Nabi Musa make puasa heula beteng sia beresan heula bau ka ambeuna ku aing cek Gusti Allah boro-boro ku aing tanyakeun ka malaikat aing baueun dibersihan heula ku Kangjeng Nabi Musa sapoe ngising hitut dua poe ngising hitut berdatang ke nanaonan di jero beteng teh 30 poe ka embeu bau sungut teh nyiwak tegor ku Gusti Allah pugu eta nu jang muka lamah jeung aing teh puasa tambah deui sia fa atmamna bi asyri fatamma miqatu rabbih 40 lailah jadilah 40 poe ieu syarat Kangjeng Nabi Musa dek muka lamah jeung Gusti Allah di Gunung Tursina make syarat puasa heula jelema nu endeu kapanggih jeung Lailatul Qadar syarat puasa heula puasana puasa khusus kuari puasana puasa umum urang hayang kapanggih jeung Lailatul Qadar intip ku sia di Gunung Karang datang kapanggih bae ge moal pindah sia ka Gunung Santri paling kapanggih jeung tukang sao sia pindah kuari ka Banten komo di Banten mambal aya tukang sao malulu yang intip Lailatul Qadar mah lain di masjid sanajan di haram ge lain jaloba jelema di Masjidil Haram teu kapanggih jeung Lailatul Qadar loba jelema anu di imah bae kapanggih jeung Lailatul Qadar kumaha emang syarat kapanggih jeung Lailatul Qadar betengna bersihan heula tina urusan-urusan dunia ikhlaskeun ka Gusti Allah kakarak intip tanggal 2 hiji tanggal 23 tanggal 25 tanggal 27 sok intip loba jelema nu kapanggih geus teu meunang bebeja brak kaget sesuai jeung kadar derajat dirina anu langsung neuleuh aras nu langsung neuleuh Baitullah anu dibukakeun bae ieu teu kadeuleuna naon Lailatul Qadar eta teh lain di bulan Ramadan bae di bulan kuari ge berbentuk kos Lailatul Qadar teh aya nu mantak Lailatul Qadar menanyakeun ka wali mah lain bulan Ramadan di bulan-bulan biasa ge aja aya sebabnya nama manggihan terus bae malam Jumat kapanggih jeung Lailatul Qadar kamari ge orang Cilongok ieu beneran nih mah beneran nih mah nyana bangun bungaheun jasa gugula ditanya sia bungaheun apa tes kapanggih jeung Lailatul Qadar jasikana di mana di Puri sakai heran lain Lailatul Qadar di Puri jam sabaraha tadi jam 5 boloon mah budak kapanggih Lailatul Qadar atau pertama Lailatul Qadar taman Naharul Qadar aduh ampun cak jada geulis jasa teman Lailatul Qadar meureunana
maksudnya sih eta mah herang cenah kiai herang ngagenyai. Oh meureun nyana ngadenge surah kiai bahwa Lailatul Qadar ngagenyai dipuri ka panggih jeung ngagenyai goblok teh jelema. Beta urang Cilongok bareng ditanya aku ulah KTP nama lain urang Cilongok lain. Mal aya urang Cilongok mah kos kitu moal. Malih bejakeun ku aing mah pokona. Teh Kangjeng Nabi Musa dek muka lama jeung Gusti Allah syarat puasa heula. Bersihan beteung. Bersihan kolbu, geus boga kolbu mah Nabi berangkat. Wa qala Musa li akhi Harun kakak Harun cek Kangjeng Nabi Musa ka dieu heula ka dieu aya naon kaula teh dipanggil ku Gusti Allah dek muka lama jeung Gusti Allah di Gunung Tursina janji Gusti Allah terek mere wahyu bentuk nangke bakal nate kitab Taurat kula teh bakal dipanggil berangkat berarti kan kaditu ieu di Mesir teh kan eueuh sasaha maka kula titip ka anjeun kakak ukhlufni fi qaumi wa asli wala tattabi sabilal mufsidin hampura kakak ukhlufni jadi pengganti abdi heula kakak teh pi qaumi dina urusan kaum kadem Harun wa asli amrahum rarapi urusan-urusanannya kade di Mesir teh aya Musa Samiri kula geus ngadenge selenting bawaning angin sanajan barican kapanggih jeung jelemana lantaran kula kaburu dipanggil ku Gusti Allah kade kakak wala tattabi sabilal mufsidin ulah rek nuturkeun kana jalan-jalan karusakan nuturkeun mah meureun henteu bimuafaqatihim alal ma'asik kumuafaqat kana maksiat ge ieu teh geus nuturkeun kana mufsidin lamun pamerintahan urang ku ari teh mufsidin ngarusak lantaran urang ngadenge geus pripot teh geus berbagai triliunan rupiah lamun di daerah bae korupsi berarti kan mufsidin nya eta lain dibenerkeun ieu teh pembangunan endaan diantep mufsidin berarti toh nu prostitusi nu perzinahan itu teh akan kudu diberesan diantep punyana tuh nu judi lain diberesan diantep punyana berarti kan pemerintahan mufsidin kiai kuari teu milu ngan akur bae jeung eta sarua nu mantak nu berat mah kiai anu jadi mui eta teh lamun pamarentah tengah berantas tentang prostitusi tentang perzinahan tengah berantas tentang perjunian eta kiai nu terlibat di mui nu pangheulana bakal dikerbekeun di neraka lah ieu tah wala tattabi baca tah Qur'anna wala tattabi sabilal mufsidin ulah sok nutur-nutur kana jalan-jalan nu tukang ngarusak carana bimuafaqatihim al ma'asi ngakuran panjana ku ngakuran mah ge tak eta teh geus pemerintah henteu ngayakeun gerakan-gerakan amar ma'ruf nahi munkar mui ta sirana siratu Malik cuma teh nyaho tuh tokecang bae sirana siratu tah sirana siratu eta ratu teh awas eta bahasa kolot baheula wali eta je emang kumaha kita teh artina aing mah cicing bae endeu kumaha sang ratu bae aing mah eta teh sarua kos kitu digejeburkeun ka neraka jahanam mantep amit-amit aing mah jadi mui ye kiai kos urang mah kos kieu tah di mui henteu di NU henteu di Muhammadiyah henteu suacablakna ngomong sabodot teh menyaritakeun Al-Qur'anul Karim atuh sabodot teuing ka maji hitung-hitung dakwah bae aing mah tuh ngadawahan pamarentah ngadawahan kiai-kiai ngadawahan ustad-ustad ngadawahan taruhlah kiai-kiai mah jaman urang nana nu ngararaji ieu mah ka dieu mah lain kiai bangke kiai mah lulu ja ieu mah atuh jeung nu bodoh bae aing mah ka ieu teh jadikeun nu bodoh ngaji mah tuh
maksudnya malain kos gitu yu urang babarengan ketika aya pemerintah salah tegor mentak kulaman negorna melalui ngaji lamun ceramah melalui ceramah eta ge bentuk teguran abeh naon kayak ketika dipanggil di Robul Jalil Uce maju sia aduh aing waduh tinggal kaji pendi be hayo sia emangnya lagi itu baik aing mah ya itu tenang baik sabaraha tahun sia hirup di alam dunia iya tulisan ieu Pak malaikat teh naon gawe sia ngaji jadi pemerintahan sa Jokowi aju gubernur sia sa Nenggelis ganti ku atuh aktor bupati sia Zaki camat sia nggak dibejakeun gua ngaranna orang Cilongok lurah sia dibejakeun betak waktu sia hirup di dinya pemerintah pernah henteu ngadakwahan ngancur-ngancurkeun prostitusi persinahan henteu sia sicing bae tanyakeun ka tongtrong ulah poe minggu nongtrong dong maksudna deuk ngabejaan tah pemerintah teh teu pernah ngaberantas eta pemerintah itu korupsi teh dedengean mah korupsi teh jauh ai asli namangan dedengean be koran aya televisi aya jeung jelema-jelema nu deukeut ka pemerintah bejana nyana korupsi atuh geus teu nyaho jatuh dibere bere geus saeutik aju siap pernah negor pernah ira negorna melalui pengajian kugula ditegor eta teh bentuk negor kaula coba dipasang CD-na aya ke CD di itu ye bang CD engke di itu be aya bener cak Gusti Allah malaikat haji uci salametkeun mantep biasa aing geus mantep biasa geus lah eta bentuk dakwah eta negor-negor acan atuh kumaha tuh tanu di MUI cicing bae di NU cicing bae awas di Muhammadiyah cicing bae awas kuari nu rada dakwah bebeneran mata HTI bangun bebeneran bangun wallah alam bener jeung teu nama bebeneran nya nama bangun Al-Qur'an nyaut teuing nya jeung teu nama ngan suara Al-Qur'an didengungkeun mana nu ngadengungkeun suara Al-Qur'an aya ujian Banten di jerona make aturan jihad bahwa salah satu kewajiban bangsa yang umat Islam adalah jihad fisabilillah dijadikeunlah mata pelajaran kemudian dijadikeun kitu ujian kuari kapan dikritik ke pemerintah teu masalah teh urusan nyana tah mah di Banten salah satu sanawiyah jeung aliyah kata kos gitu di mana cenah ki Banten aing teh nyaho bukan kos gitu bae tah eta kan kritik kurang ngedirikeun secara praktis pasti dikritik bae di urang sebab lain negara Al-Qur'anul Karim negara Pancasila demokrasi ji ai kula mah henteu naon kitu garana henteu ikut secara praktis sakadar ngabahas kos gitulah Al-Qur'an ge ieu mah jang nyanakeun keneh ja pemerintah ge agama nama Islam bupati mau ditanya agama mana heuh sama suruh saya turun Habib ya tuh Nenggelis ge Islam saya wali di Pandeglang nu kaluan nu jarra di bupati apun eta si neng deui bae eta ku poloan urang Pandeglang nu dipilih neng deui bae eta kan berarti kan kiaina kadari itu kabeh nah eta engke pan kita tanggung jawab di Rabbul Jalil emang kumaha gitu ulama ngan sakadar caritakeun doa buat ting di dia lamun nasi neng mah gua lagi milih teh iya Kangjeng Nabi Musa tadi bersihan tek urang teu ngabersihan bagi hese jasa urang mah kadang-kadang teh lamun kurang-kurang nama kos si anu katu cakaten naon mikiran batur sorangan bae ka Allah si anu mah katu nuk naon atuh mikiran batur aing sia bae tuh ka Allah mah kakarak rada tenang pikiran heuh di akhirat bah engke mikiran batur bae ku sorangan tanggung jawab lah batur di kaluar-kaluarkeun sorangan tek ngaji nyaritakeun urusan dunia makhluk dunia pek bae tapi ketika berangkat ke Allah serangan sebab nu tanggung jawab amal nu dibawa nu sorangan
nah wa qala Musa li akhihi Harun kok cak Harun aya di ditu lain Harun sia ieu mah Harun kakak Kangjeng Nabi Musa alaihis salam ukhlub nih maneh jadi pengganti kaulanya urus kaum wa aslih amrahum urusan beberes masyarakat umat kade tauhidkeun ka Gusti Allah ulah salah wala tatabis sabilal mufsidin ulah nutur-nutur jalan-jalan anu rarusak kade ku cara ngamuapakatan ge ngaheuhan ge eta ge geus sarua bae mangga cek Kangjeng Nabi Harun abdi siap jadi pengganti ai adi rek berangkat ma iraha rek berangkat nadi walamma jaa Musa ke Kangjeng Nabi Musa dipanggil ku Gusti Allah bakal mukalamah jeung Gusti Allah geus nyieun khalifah ku ari Kangjeng Nabi Harun kakana nu titah ngurusan umat nah ieu bakal kumaha kacaritakeun Kangjeng Nabi Musa engke wallahu alam bisawab